Gimana Pak? Udah kondusif? Udah Pak. Udah beres? Alhamdulillah di warga RT 02 Dusun Kliwon teh alhamdulillah begitu antusias, begitu kompaknya ibu-ibu bapak-bapaknya nah. Jadi kalau kesimpulan itu sudah masuk 75%. Sekarang ini Ya, yang udah didata. ya udah. Berarti hampir 75%, berarti kurang 25% lagi Iya. dong. Belum pada semua. Udah. Belum pada semua kan? Belum. Jadi kemungkinan Itu di masjid ada siapa aja? masjid mah mulainya besok. Bukan yang di musola. Ayah Wawan, ini kan tiba tuh. Banyak. Jasuke, Nasuke ada di sana. ngopi mal itu. Oh iya. Bapak mau kemana? Saya mau kencing dulu ya. Oh iya udah. Makasih ya Pak ya. Bincang-bincangnya ya Pak ya. Ya, makasih. Itu syarat duit, syarat kono. Syarat duit nama ada lain kabeh, lain sorangan kabehan. Ya, Berarti rumah tangga mah kudu tumarima gitu. Ya heueuh lah. Temu. Emang urang resep jeung kolotnya mending jeung salake ngeunah teu ngeunah ge. Lain aya tumarima teh nu kumaha? Atuh mari mana atuh mah salake jalan kerja. Atuh nu penting pada wayah madang-madang gitu. Tah. Nya heueuh lain. Udah sok makruh mah antara nemongkeun. Ai sakedeung-kedeungeun mah nya teu naana. Wajar eta mah hitung-hitung Ai yang piringnya kan bensin. tuh kayak pakai truk, nah ais dibereskeun mah beresnya numpuk. Gitu. Jeung kana piring ek madang. Kan gitu. Piring cok pakai truk tak ais dibereskeun mah cep cicing. Urangnya aya papasan, aya beurang, aya peuting, madang, aya seubeu, aya lapar. Aya hees, aya ieu, aya beurang, aya peuting geus urang ge alam ge jamang ge saruh bae. Tara tetep pikiranana. Aya kumaha cok pake truk. Jadi piring teh geuning. Tah sakalina urang kalesotan gebrah peupeus. Kan cok truk adanya piring aya kukumah ge neng. Padu. Pake truk teh padu. Kan cocok aya soraan gitu. Urang jeung anak ya. Dibere anak ti anak sakitu dah. Tara ngawada. Kumaha cenah heuh cok batur mah anak jalengger imana aralus bising dijamin sabulan saanu. Alhamdulillah gitu Ajak wae urang batur teh. ngomong teh. Henteu urang lagi. Aya dugaan batur mah cenah enak